Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng Emang Iday dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineng urang ku mangrupi dongeng-dongeng anu kapungkur. Carios anu nuju dipedar ku Emang teh nyaeta carios lalakonna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar ti wewengkon Garut anu ayeuna diserat deui atanapi disalin deui nyaeta ku Bun Bunyamin. Palawargi mudah-mudahan ku dongengna ieu sing tiasa janten pang beberah manah panglipur kana kalbu, mugia urang tiasa nyanak sabeuneureun sasieun tina ieu dongeng canak nu saena urang piceun nu awona. Mohon kitunya palawargi. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos, humangga urang lajengkeun wae kumaha lalampahan Si Buntung Jago Tutugan anu salajengna. Mangga atuh wilujeng ngadangukeun, wilujeng sonten. Hapunten Emang nembe tiasa medar deui ieu carios kumargi Emang teh kahiji nyata ku teu acan rineh ku kasibukan Emang. Atuh ayeuna alhamdulillah Emang tiasa medar deui. Mangga atuh urang kawitan kaparayun sadayana. Hanca anu katunda dina dinten ti payun teh atanapi dinten kamari dugi ka sora anu kakeprakan teh beuki tetela kadengena barang breh kanu aya di hareupeun. Teu wudu Andi meuni kaget, tapi teu lila manehna kakagetna teh saterusna manehna nyeh wae seuri. Sabab naon anu aya di hareupeunana teh teu kurang teu leuwih lianti manuk heulang anu sukuna sabelah nyelap kagencet ku batu. Hehehe, sugan teh naon euy? Ti selap maneh teh heulang. Andi ngadeuketan. Tapi ningali jalma teh eta heulang malikeun huluna sarta calangap nembongkeun pamatukna anu ngeluk seukeut. Galakna keur siga anu rek ngancam erek macok katingalina teh. Sakitu teu walakaya masih galak. Hayang dipedaran sia teh ha. Ceuk Ani bari nyiapkeun sumpit rek ditembakeun. Tapi teu lila sumpitna diturunkeun deui sabab kadenge heulang teh ngagelik ngalengis siga nu menta ampun. Tepuk tangan. Atur nuhun ka pendulur di Majalaya anu paratos. Cicing matakna ku aing ditulungan. Asal maneh ulah macok. Sanggup? Ani ngajukeun perjanjian. Eta heulang siga nu ngarti kana basa manusia palawargi. Manehna meberkeun jangjangna kana batu siga anu pasrah. Waktu Andi mariksa suku anu kagencet ku batu oge heulang teh cicing we. Andi ngadorong batu ku tak-takna. Rada aduh regeng oge sabab lumayan badag eta batu anu ngagencet suku heulang teh. Kurobas, akhirna batu ngagulutuk.
Bareng jeung kitu galaprak heulang ruyuk teh hiber kana tangkal. Panon heulang teh melong ka Andi anu kerlu atlet kesang sigana mah nu nganuhunkeun ka Andi. Jog sia Indit. Cek Andi bari turun ka palebah anu datar. Terus manehna ngareureuhkeun ka cape dina batu anu nemprak. Teuing pedah cape, teuing memang hawa angin gunung. Harita Andi kasarean. Lili-liri sote pedah awakna kasorot panon poe anu harita geus mimiti lingsir ngulon. Waduh. Geus burit geuning. Bari Kuniang terus nguliat. Geus kitu manehna leumpang mudun. Ngan dina hiji tegalan manehna ngaraneg di dinya loba tatangkalan. Sok Andi ngadeukeutan tangkal kiara anu gedena saukuran pingping jalma dewasa teh. Teu anta parah ngan jebrot eta tangkal ditonyokan ku Andi terus-terusan. Hitung-hitung latihan cigana teh. Ngan tekung silila kereke dorok-dok sora tangkal anu teu lila terus ngagebruk runtuh alatan ditonyokan wae ku Andi. Aduh. Cukup latihan poe ieu mah ah. Pokna bari ngaleos rek mulang ka lemburna. Palawargi sadayana sing horeng si mana horeng Andi ulin wae ka pasir ayakan teh tayalian pikeun ngalatih kakuatan leungeun kencana anu buntung. Beuki dieu kakuatan tonyokan Andi teh geus teu bisa dianggap enteng. Sigana lamun ditonyokeun kana tahu teh. Apunten palawargi ya. Sigana upami ditonyokeun kana mastaka teh mata keremaknya palawargi sanes kanu tahu Mang Jejen kanu tahu mah Mang Ida ge tiasa atuh. Poharanya sabot Andi jongjon lempang sakilat ti luhur aya nu nyirorot pruk eunteup hareupeun jalan liliwatan Andi. Sing horeng eta teh manuk heulang anu tadi ditulungan teh aku Andi. Rada ruas oge Andi teh, tapi teu lila karuasna teh. Maneh heulang. Rek naon ngahalangan jalan koreng? Andi nanya, eta nanya jiga ka manusia wae. Eta manuk siga anu ngarti manehna ngagerak-gerakeun hulu bari ngiplik-ngiplik jangjangna. Halik sia, nyingkah. Tong ngahalangan jalan. Kajaba lamun maneh arek milu ka aing jeung daek jadi balad aing mah. Jap ka dieu. Ceuk Andi bari nepak tak-takna. Eta heulang siga nu atoh manehna ngagelik bari ngiplikeun jangjangna teu lila geleber terus eunteup dina tak-tak Andi. Atuh Andi najan atoh oge manehna muringis sabab kukuh eta heulang karasana asa nanceb kana tak-takna. Aduh sia, turun sia, kunyuk. Heulang. Ceuk Andi bari muringis. Geleber deui hiber setengah hiber cele ayeuna mah euntepna dina leungeun kenca Andi anu memang nepi palebah sikuna dibungkus ku kulit. Andi bungah kacida ayeuna mah manehna boga cocoan anyar anu jarang dipiboga ku batur. Andi mah nyebutna teh si ruyuk we ameh babari meureun nyebutna ka eta heulang teh. Teu kacatur di jalana. Memeh magrib Andi geus nepi ka sisi lembur. Lantaran sieun matak gujrud nya manehna nitah si ruyuk hiber. Si ruyuk ngarti geleber hibal mumbul. Tapi barang Andi geus deukeut kana lawang panto imah, si ruyuk teh nyirorot deui turun santa eunteup dina tak-tak Andi. Terus pindah kana leungeun kencana. Mireungeuh kitu kisah Hudi kacida kagetna. Heulang ti mana eta Andi?
Nanya bari pinuh ku kaheran. Atuh darak-dak wae Andi ngadongengkeun lalakona. Tuh geuning, cacakan sato, manehna ngarti kana mulang tarima. Matakna komo urang manusa Andi. Lamun urang melak hade tangtu bakal menang kahadean oge ti batur. Atuh sabalikna lamun melak kagorengan nya hasilna oge pasti anu bakal dipetik teh kagorengan. Sabab cek Ustad teh mah melak bonteng mah moal jadi gurilem. Gurilem. Bonteng meureun mang. Tah eta geuning ngarti. Juga tuh lapar mah geura dahar. Aya asin sepat deungeunna mah sakalian tah heulang teh bere nyatu. Ceuk Ki Sahudi bari neuteup kana heulang. Poharanya melak bonteng kalah jadi gurilem. Palawargi. Wayana Ruyuk, ayeuna mah dahar nu aya we nya. Lamun hayang dahar ngeunna mah isukan samaran tah hayam Haji Sobana. Haha, ngan ulah anu kukumpu keneh karunya. Andi ngajak ngobrol siga ka manusa. Peutingna Andi teu daek sare ditajuk. Ayeuna mah manehna teh sare ngagoler tengah imah sisi bilik. Si Ruyuk dipernahkeun dina gantar, tapi teu betaheun sigana teh da gawena ngan gagalaprakan wae. Si Ruyuk turun tina gantar terus ngadeukeutan Ani anu keur tibra. Terus ngantel-ngantelkeun pamatukna kana ceuli Andi. Naon Ruyuk? Andi nanya. Ti tadi gagalaprakan wae puguhan, hayang kaluar sigana mah Andi. Ki Sahudi ngomong ti pangkeng anu sabelah. Hayang kaluar maneh teh. Hayu atuh. Bari ngajengkat ka lawang panto, si Ruyuk tetelenenan leumpang barang panto dibuka mah geleber manehna hiber kana tangkal buah. Waktu Andi dek asup ka imah deui, siat si Ruyuk nyamber terus eunteup dina taneuh bari ngeluk di sada. Ku Andi disampeurkeun tapi manehna langsung leumpang tapi teu hiber. Tiap Andi rek asup ka imah disamer deui kitu jeung kitu we nepi ka sababaraha kali. Ae, kunaon maneh teh? Aya naon? Nya rek mere nyaho naon? Sok atuh tunjukkeun. Cek Andi. Pesat si Ruyuk hiber. Ku Andi dituturkeun nepi akhirna mah eta heulang teh ngarah ka imahna Haji Sobana. Kakara oge hitungan 3 tarikan napas sajorelat ku Andi kabireungeuh palebah anu poek pipireun imah Haji Sobana aya 3 jalma. Lep Andi ngelok nyumputkeun awakna kana hiji tangkal. Saha eta nya? Masalah pasti maranehna boga niat anu teu hade yeuh. Kuring kudu gawat bebeja ka Mang Udi ieu mah ah. Pokna bari ngeteyep leumpang mundur. Sanggeus ngarasa lengkahna moal kadengeun ku anu tiluan, beretak we Andi lumpat ka imah maksudna dek ngabejaan Ki Sahudi. Bari hari weus-weus teh darak-dak Andi nyaritakeun pamanggihna anu cikeneh. Ki Sahudi kaget, tapi najan kitu masih bisa nyumputkeun kagetna kawantu manehna mah lain jalma sabongbrong. Pikeun urang Cipancar mah geus teu birek manehna teh ahli kana maen pok. Teang atuh ka ditu apana? Si kumaha Cek biena ka Mang Sahudi. tong waka geruh bisi lain. Keun we ayeuna mah ku akang urang tingali heula. Hayu Andi. Cek Ki Sahudi mere isyarat ka Andi bari kop kana siku-siku jeung peso balati anu diselapkeun kana cangkengna. Geus kitu mah geuwat muru ka imah Haji Sobana. Sepi eueuh nanaon, tapi waktu nitenan kalebah janela katingali janela teh muka. Ki Sahudi ngeteyep terus noong tina janela.
Palawargi harita lain deui rewasna Kisah Hudi sabab di jero imah Haji Sobana teka sampak aya jalma anu keur jongjon ngukud barang-barang sarta kabireungeuh oge harita Haji Sobana saanak pamajikana dina kaayaan keur diborogod. Eta jalma teh aya tiluan, taya lian ti Bahrowi jeung baladna Sudinta jeung Ardasim anu ayeuna mah ngarobah siasat ngarampogna ku cara ngadatangan ka imah-imah anu sakirana euyeub ku harta banda. Geus tara deui ngabegal nyegatan di jalan sabab maranehna keur aya dina inceran pihak Serse Garut. Mikir kana kasalametan Pak Haji, lat weh Kisah Hudi teh poho ngabejaan tatangga. Kalawan sakilat manehna naik kana janela sarta sakilat ngayakeun panarajang. Bangsat! Kisah Hudi narajang ka Sudinta. Lain deui atuh anu tiluan teh kagetna komo deui Sudinta anu panghareupna sakilat ngagajleng ka tukang ngagiwarkeun panarajang Kisah Hudi. Sedengkeun Bahrowi jeung Ardasim oge rikat mesat bedogna bari sakilat mapag panarajang Kisah Hudi anu harita nyampeuk hareupeun. Tapi puguh Kisah Hudi lain jalma sabongbrong manehna geus ngabalitungkeun pibalukareunana. Anu matak waktu Bahrowi jeung Ardasim nyabetkeun bedogna sakilat manehna narik leungeun dibarengan kungan rentetkeun awakna sarta set leungeun katuhuna nyabut siku-siku sakiceup geus katitenan posisi lawan-lawanna teh. Nu duanya eta Bahrowi jeung Ardasim dihareup sedengkeun Sudinta aya di gigireunana. Kukituna kalawan sakilat manehna ngagunakeun jurus cacar bolang jurus ciptaan manehna. Tang 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 tang. Bedog Bahrowi jeung Ardasim dihakan siku-siku geus kitu serepet nyabetkeun siku-sikuna ti katuhu ka kenca maksudna rek dipake nyabet beteung Bahrowi jeung Ardasim. Bareng jeung eta suku maju sajalan jeung siku-sikuna. Tang! Bedog Ardasim anu ngala sirahna disabet. Kolebat siku-sikuna nyewuk ka katuhu ngabarengan suku katuhu anu ngangsrod deui ka tukang ka arah tadi. Anu akibatna pikeun Bahrowi jeung Ardasim mah matak gempeur lantaran dua kali manehna kudu ngajereg-jeg nyingkahkan sameran Kisah Hudi. Sudinta anu bedogna kasabet oge nepi ka ngabangkieung. Aya oge geuningan urang Cipancar anu bisa ulin euy. Bahrowi nyakakak semungoa bari nyabetkeun deui bedogna. Heuh, keur numpes manusa model sia. Tembal Kisah Hudi bari nakiskeun siku-sikuna. Sok deui suku katuhuna ngangsod dibarengan ku awakna anu semu nyerong 45 derajat make gerakan cacar bolang. Ngan ayeuna mah manehna teu narik deui sukuna ka tukang sabab kareret Sudinta geus pindah ka tukangeunana anu maksudna rek ngabokong narajang ti tukang. Kisah Hudi gentak ngarobah jurusna manehna malikeun awakna ngenca 80 derajat dina jurus pangalmuih. Suku katuhu maju dibarengan ku nakis bedog Sudinta geus kitu muter 45 derajat nakis panarajang Bahrowi jeung Ardasim anu meh bareng rek narok sirahna. Tang! Dua bedog sekaligus awor jeung siku-siku Sudinta anu boga sangkaan Kisah Hudi mundur deui gentak nyabetkeun bedogna ti luhur. Tapi manehna kacele sabab harita Kisah Hudi ngagilek ka kenca make jurus hap-hap pindah bari ngarobah cepengan siku-sikuna. Salontod! Sudinta nyolontod awakna doyong ka hareup ka bawa ku tanaga sorangan. Kisah Hudi teu miceun kasempetan habak angen Sudinta ditotog. Kadenge sora Sudinta. Ardasim anu harita ngaheumbatkeun bedogna ka Cidarewa sabab Sudinta nolonjong ka arah manehna. Atuh manehna rikat narik leungeunna. Hanjakal manehna teu mireung lamun siku-siku Kisah Hudi nyasar sirahna. Beletak! Koceak! Ardasim ngoceak. Bahrowi
anu ningali kitu sakilat ngahembatkeun bedogna, tapi deui Kisah Hudi anu api-api bongoh teh ngalalepkeun sirahna bari muter 180 derajat. Hiu belentrang gruk dada Bahrowi kababuk meninengeun nepi ka manehna labuh diuk. Nalika rek disusul tepus Sudinta anu geus jejeg ngayakeun serangan dadakan, bedogna nyabet nyasar beuheung. Kisah Hudi anu harita kuda-kudana pajengjar ukur bisa nakis belentrang jerig-jeug. Kisah Hudi ampir dek labuh. Sudinta geuwat nyusul rek narok sirah. Cek aja mana mah panarokna Sudinta bakal kena meulah kana sirah Kisah Hudi. Tapi aneh palawargi, Sudinta ngagoak sarta bedogna murag teu kanyahoan datangna kana leungeunna ujug-ujug aya pasar anu nancep niruk leungeun. Kisah Hudi reuwas ningali kitu teh, manehna rada balangah ti tukang Ki Ardasim geus nyabetkeun bedogna rek nigas tak-tak. Tapi sarua oge Ardasim ge teu beda jeung Sudinta, manehna ngoceak bari pluk bedog nu dicepengna murag. Leungeunna sarua katiru ku pasar anu dilempagkeun ku Andi anu tita tadi nyempod tukangeun panto janela nyerangkeun bapa kukutna tarung jeung begal. Ningali kejadian kitu, Bahrowi nyangka yen aya anu tandon ngabantuan Kisah Hudi ti kajauhan, anu cek pikirna tangtu tingkat pangabisana teh leuwih ti manehna. Kalawan teu loba mikir deui, manehna ngagorowok ka anak buahna. "Waluk, mundur!" Pokna bari ngajorelat luncat kana janela bari samemehna nyamber gembolan. Ardasim jeung Sudinta nuturkeun gegedugna kabur. Si Ruyuk anu tita tadi cineten dina tangka sawo ningali Bahrowi anu kabur bari mawa buntelan teh kalawan Ices jeung Ngarti, langsung manehna hiber ngudag Bahrowi. Anak gapruk sirah Bahrowi dibintih, sukuna anu ngagaludra tur kukuna anu marencos teh ngaranggem beungeut Bahrowi. Atuh menang serangan dadakan kitu mah Bahrowi kacidareuwasna, disangkana mah manehna teh diserang ku dedemit, komo deui harita kaayaan poek. Manehna pakupis gap kanu eunteup dina sirahna, karasa buluna anu lemes beuki teu. Wae manehna mah nyangka eta teh Kunti. Memang Kunti buluan kitu Mang Jeni. Poharanya can tos terang Kunti buluan gitu. Mangahep aya Kunti gembolan nu dibawa dipurageun berengbeng lumpat meni netog-netogkeun maneh Ardasim jeung Sudinta anu ningalieun aya nu ngadaplok dina sirah gegedugna pada sawan. Ongkoh mah harita poek mongkleng jadi teu sidi kana naon-naon, maranehna mangpret lumpat teu nolih ka Bahrowi. Andi anu mireungeuh si Ruyuk ngudag lumpat milu ngudag, manehna ngadenge sora anu ngageblug. Pas di deukeutan teh horeng gembolan anu tadi dibawa kabur ku Bahrowi. Si Ruyuk eunteup di luhureunana. Hahaha, syukur pinter maneh Ruyuk, cek Andi. Geuwat manggul eta gembolan karasa ampeg, si Ruyuk hiber balik deui kana tangkal sawo. Kisah Hudi anu masih ngarasa heran manehna teu nyangka lamun anu tadi nulungan teh Andi. Sanggeus ngalaan tali nu ngaborogod Haji Sobana, kakara inget ka Andi anu tadi, tapi barang keur kitu geblug aya nu ngageblug. Ngarasa ruas sieun begal daratang deui rikat manehna nyabut siku-sikuna. Tapi can beak rasa heranna pucung hul Andi. Ices pisan Mang, si Ruyuk teh. Pokna bari nyerenge. "Andi, tadi teh maneh anu ngabantuan Mamang teh?" Nah, Kisah Hudi nanya bali dilimpudan rasa heran. "Mohon Mang, tapi anu ngarebut gembolan mah si Ruyuk." Haji Sobana ningali gembolan anu bieu ngagebut teh gentak mariksa. Barang dibuka teh tela masih utuh, emas, duit, perak sarta samping pamajikanana sababaraha potong anu dikukut tina lomari aya dina gembolan. Teu lila jalma-jalma teh
dararata ngadenge ribut-ribut nanyakeun hayang nyaho aya naon kajadian nu sabenerna. Bari ngariung di tengah imah derek-dek Haji Sobana nyaritakeun kajadian anu anyar tumiba anu saterusna mah Haji Sobana nganuhunkeun pisan ka Kisahudi jeung ka Andi. Sanggeus ngadenge carita Haji Sobana taya hiji oge jalma anu teu ngarasa helok jeung teu nyangka lamun Andi anu geus kasohor budak lenger tur bontongor teh anu salila ieu tara akur jeung Haji Sobana justru manehna anu nulunganna teh panon jalma-jalma teh maralong ka Andi anu ukur nyenghel we diuk di deket jandela bari nyoo si ruyuk di pelong teh manehna ukur kekelemesan semu era. Akhirna jalma-jalma teh muji kana wawasan Andi beja ngeunaan kajadian Andi anu geus ngagagalkeun rampok gancang narekab. Hampir di setiap obrolan boh ditajuk di warung malah beja anu patalepa eta teh nepi ka pasar leles oge. Taya lian nu dicaritakeun teh iwal ti kahebatan Andi jeung Kisahudi. Palawargi sadayana sateu acan emang neraskeun deui hanca ieu dongeng. Emang bade nyuhunkeun pangrojongna kana lumangsungna ieu acara dongeng supados aya dina kalancaran. Emang nyuhunkeun pangrojong nyuhunkeun di klik wae atanapi dipencet tombol subscribe-na sareng tombol loncengna mung sakali weh anu atos mencet mah teu kenging mencet deui nya palawargi. Mung eta tah nyuhunkeun pangrojong ti Emang mah. Hatur nuhun pisan upami nu atos. Sareng deui upami aya saran atanapi kritik mangga diantos ku Emang bakal diestokkeun pisan atos disadiakeun dina kolom komentar mangga kantun diserat wae. Muhun mung sakitu ti Emang bewarananya. Mudah-mudahan sing diperhatoskeun supados teu kalangkung seri-serina tina ieu lalakon. Mangga aturang teraskeun deui palawargi ka parayun sadayana. Palawargi sadayana saminggu ti kajadian dirampogna imah Haji Sobana jeung ngadenge dongeng Haji Sobana nalika nyaritakeun ka jalma-jalma sabada ditulungan ku manehna. Andi jadi mikir boa-boa cenah anu mateni sarta nandasan bapana teh nandasa bapana jeung manehna teh begal anu kamari galungan jeung Kisahudi anu ayeuna jadi bapa kukutna. Tapi ari dipikir deui da anu ngaraponan bapana mah baheula ngan opatan. Ai ieu mah ukur tiluan jeung teu sidik da maranehna make tergos sarta harita teh kaayaana poe. Hiji mangsa manehna aya di hiji lembur sanggeus nanyakeun ka Mang Jeni anu harita keur dagang gurilem jeung dagang opak oge dorok-dok nya manehnya nyebutkeun ngaran eta lembur teh katelahna lembur Panenjoan. Wah Mang Jeni harita kaayaan teh geus maju ka sareupna. Andi bingung sabab keur mah eueuh nu dituju sabab manehna indit ti Cipancar teh maksudna rek maruluh begal tea. Bari jeung teu apal kudu ka mana jaba beuteungna kukurubukan kawantu ti isuk jedur can kararaban sangu
kakara leupet we genep bekal manehna pamahanan bina indung kukutna. Ngan untung harita manehna papanggih jeung hiji aki-aki anu ngaran Aki Surdi. Sanggeus pancakaki jadi kanyahoan lamun Aki Surdi teh tetela bapana Ki Amir, badega Haji Sobana anu purah ngurus kuda. Samalah Ki Sahudi jeung almarhum bapana oge wawuheun Aki Surdi teh. Nya akhirna Andi teh cicing di eta lembur sababrek ini teh ku Aki Surdi teu diijinan keur mah teu puguh tujuan katurug katutuh naon anu rek diteangan ku Andi teh kacida pibahayaeunana sarta can tangtu karuhan rek kamana-kamanana. Aki Surdi katut nini uti teh bet kaberean jadi aya rasanya ka Andi teh keur mah anak nangan hiji-hijina oge pan geus rumah tangga jadi we Andi teh rek dianggap anak. Dina hiji peuting di eta lemur kadenge sora awewe anu jejeritan menta tulung. Aya naon Ki? Geuning sora awewe nu tolong-tolongan? Andi nanya ke Aki Surdi. Enggak, kakek Anggi. Mengingat lagi paksa meungku si Bopeng jeung si Kemed anak buahnya Ki Gatma. Sabab mapanya enggak teh sanggup memayar hutang ka Ki Gatma. Nya anaknya dicokot teh jeung pamajikan ka opat. Cek Aki Surdi bari ceulina ngadedengekeun anu hoghag di luar. Nah atuh teh aya nolongan Ki. Andi nanya deui. Ya ngukangi aku Anggi ngulungan. Kabeh warga mah geus nyaho kana katengasan Ki Gatma katut anak buahnya. Ki heula oge pernah aya nu wani ngahalangan. Ngan kana masuk Ki Gatma isukna kapanggih geus jadi bugang di sisi gawir. Cek Aki Surdi bari tungkul. Jerit deui kadenge nu jejeritan ayeuna mah kadengena ti jalan anu ngarah ka pasir. Lain antepan ya mah Ki. Cek Andi bari jorelat muru panto, brai panto dibuka. Montong Anggi ka mana? Aki Surdi nyaram ngan Andi kaburu ngabelecet manten lumpat kana datangna eta sora. Ningali dunungana lumpat si Ruyuk anu cicing dina dahan tangkal muncang teh ngageleber nuturkeun. Anjok ka hiji pasir anu kenca katuhueuna hieum ku tatangkal jagong jeung anu keur sumedeng alaeun kadenge sora anu jejebris. Lepaskan si aing setan. Teu sudi aing mah dipaksa kieu najis. Kadenge sora plak plokna eta awewe nengelan si Bopeng anak buah Ki Gatma. Eta awewe teh tayalian Nyi Enda. Andi keketayepan ngadedeketan ka palebah sora. Najan kacida poek tapi manehna bisa ningali beleg-begna. Si Ruyuk ngajaul kana dahan kai jengjen. Deuk disenangkeun wae momo. Nurut teh Nyi bisi dipateni. Kadenge sora si Bopeng. Keur kitu teh si Kemed anu aya di tukangeun ngadadak ngagoak teu puguh-puguh terus ngudupruk. Sabab teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug aya nu ngahantem kana iga burungna. Aduh, tolong Aka. Pokna bari adug songkol nyepengan igana anu karasa asa remuk. Kunaon sate Kemed? Salatri. Cikene bieu teh nyatu heula atawa balik kiben. Tamu gawe sia mah. Si Bopeng ngadon nyarekan baladna. Sing horeng si Kemed teh tadi sakilat ku Andi ditumuk iga burungna satakerna. Teuing Aka, bieu ujug aya nu ngababuk ka iga burung kuring. Aduh. Si Kemed masih nyuuh. Epes mer sia mah. Hudang. Gawat bisi juragan
Aduh, naon dia? Tulung. Can ge cacap ngomongna kana sirah si Bopeng aya nu ngagapruk bari sirahna asa aya nu ngarekeb. Sing horeng si Ruyuk geus nyerang si Bopeng, ngabintih sirah sarta beungeutna anu keur mah Bopeng ayeuna diranggem ku suku si Ruyuk. Koceak si Bopeng kokoceakan, komo sanggeus ngaragap dina sirahna aya nu naplok bari karasa pinuku bulu anu lemes. Wow, tolong, gorik. Pokna bari blecet kabur. Si Kemed anu tadi babalongkengan oge maksakeun cengkat becir nuturkeun. Nyi endak mah cuwe ditinggalkeun. Ce, ya abdi Andi. Acek teu kunaon? Andi nanya bari ngadeukeutan. Andi mana jeung urang mana? Ce endak Malik nanya bari ngagelungkeun buukna anu acak-acakan. Abdi ce urang Cipancar, anak kukutna Aki Surdi. Sok engal geura uwi acek. Keun abdi di dieu heula bilih Ki Jatma nyusulan. Cek Andi. Nyi endak nurut gawat manehna lumpat nguru ka imahna. Ari Andi harita nyalingker deui nyumput kana batu gede. Luhureun kebon jagong di baturan ku si Ruyuk. Manehna rek nyegat bisi Ki Jatma jeung baladna balik deui ngadatangan imah Nyi Enda. Ari Ki Jatma anu tita tadi keur ngalamun di imahna, yen peuting eta mah manehna teh bakal menang kasenangan. Bari ucang angge teh dina kursi goyang teu weleh bari suraseuri. Parawan Donto anu dipikahayang teh peuting ayeuna bakal kapimilik. Hehehe. Mana teuing gurihna ieu mah euy. Keur anteng we ngalamun ujug-ujug. Gubrak aya nu nubruk panto. Horeng si Bopeng jeung si Kemed anu geus narepi. Atuh lain di kieuna ruas Ki Jatma teh. Komo pas nempo beungeut si Bopeng anu baloboran getih. Jurig, aya naon sia Bopeng, Kemed? Si Bopeng hariweus-weus ngadongengkeun teu burung carita si Bopeng ngebalukarkeun amarah pikeun Ki Jatma. Goblok sia mah. Kakara di bere pancen sakitu ge wae teu becus. Borangan hirup teh. Hayu jeung dewek, urang balik deui urang susul. Hayangnya dewek ca nu geus wani ngagagakeun kayang dewek, heuh. Pokna bari nyengkat ngagedig kaluar teu pohon nongtak bedog anu ngagantung dina bilik. Ki Jatma ngarasa teu percaya kana omongan anak buahna, majarkeun teh eta mah akal-akalan we pedah gagal mawa Nyi Enda. Beungeut nu getihan oge balas panyakar Nyi Enda. Atuh eta iga burung si Kemed anu geuneuk paling akibat labuh. Najan masih dilimpudan kasieun, si Bopeng katut si Kemed teu bisa baha. Manehna nalturkeun Ki Jatma anu rek ngontrog ka imahna Nyi Enda. Tah di lebah dieu pisan Aka, kuring aya nu ngarepuk teh. Hati-hati Aka. Si Bopeng nyarita bari panonna gular-gilar ni tenan ka sabudeureun. Ceulina meh rancung ngadedengekeun sieun aya deui anu narajang. Serepet si Kemed mah langsung wae mesat bedog. Mana geuning eueuh sia ha? Asa pira ku sate di dieu aya dedemit atawa jurig nyiliwuri. Tiba heula ge tara pernah kabejahkeun. Dasar sia mah borangan. Pokna sugal nakar Ki Jatma. Keur kitu na ari gapruk teh kana sirah Ki Jatma aya nu ngagapruk. Atuh lain deui rewasna nepi ka ngagorowok bari pakupis. Gorowokna Ki Jatma geus cukup pikeun si Bopeng katut si Kemed pikeun kabur. Memang tita tadi oge geus kokompodan. Teu mikir dua kali barang bang manehna kabur ninggalkeun Ki Jatma. Ayeuna mah tulung-tulungan sagala sabab
sirahna karasa asa dicocogan ku barang anu marencos. Geus teu salah deui palawargi, memang harita Andi anu keur nyempot dina balik batu tea ngalepaskeun si Ruyuk. Tuh Ruyuk, warah ta manusia teh. Si Ruyuk anu memang awalna heulang anu geus kalatih langsung ngageleber sarta seak nyamber Ki Jatma. Ki Jatma langsung ngabret kabur balik deui ka imahna. Si Ruyuk siga nu hayang puas, Ki Jatma anu geus ngabecir teh deberik bari teu eureun-eureun disameran sarta dibintihan. Teu kacatur kumaha soakna Ki Jatma harita eta we calana pangsina ngadadak jadi bau hangseur. Ki Jatma nepi ka ngompolan maneh tayohna bakating ku soak. Sabab saumur demelah kakara ayeuna manehna menang panarajang bari teu nyaho naon anu narajangna teh. Kocap di imah Mang Walhasi nyaeta bapa Nyi Enda. Jalma-jalma teh geus ngarumpul hayang nyaho lalakonna beut, Nyi Enda bisa balik deui ka imah. Harita Aki Surdi geus aya di imah Nyi Enda, manehna hariwang ku nasib Andi. Atuh sarua Mang Salhasik oge. Nyi Enda hariwangeun ka Andi teh. Akhirna mah bring wae maranehna teh nyusul ka Andi ka palebah kebon jagong anu dicaritakeun ku Nyi Enda. Ningali jalma nu rabul bari marawa obor sarta kabireungeuh anu panghareupna lempang teh Aki Surdi, Andi nyampeurkeun atuh Aki Surdi ka cida atohna dumeh Andi salamet. Iku mah keung angge anak buah Ki Jatma ke. Aki Surdi nanya. Sok sanajan jawaban Andi sarua jeung naon anu didongengkeun ku Nyi Enda. Ngam jatuh jaro ayeuna mah uang balik iku nyinyi melangeun, ceuk Aki Surdi. Isukna salira wanci haneut moyan kadenge aya nu gogorowokan menta tulung sarta bari lumpat muru ka imah Aki Surdi. Andi anu harita keur diuk di buruan bari nalingakeun si Ruyuk ngarenjag barang direret sing horeng tukang es. Punten palawargi, aduh waktosna ieu parantos teu nyekapan sageulanya ulah dugi ka dieu heula. Ulang tuna dina haneuleum sieum paragi tempat nu ninggalkeun mangsa dadrang disamper deui. Enjing pageto mang tiasa medarkeun deui ieu carios cagnya dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.